siga kieu teh ari beki di tengah kota Bandung oge aya geuningannya. Ari beki teh buat kadaharan teh di Jalan Ciksangkui ngaranna teh Daila Sajian Nusantara ceritanya. Urang basa sup teh alay, saya si pibasa teh bener-bener geudangan pisan ieu mah atuh teh kudu jauh-jauh ka pantai yeuh. Ribut sih ruang VIP na ge bener-bener luas pisan ieu mah cocok pisan buat arisan kumpul keluarga atau acara kantor. Geus puguh tong sieun mah atuh ada kasih Daila mah kadaharan ge porsina loba kieu jadi bener-bener bisa buat sharing buat bebarengan euy. Timiti udang belacan napikeun ka udang mentega napikeun ka naon itu udang telur asin oge kus kami digabroskeun kana piring kabehanana. Orang dicilewekeun teh alay, si aing mah udang nam di badag kieu aing mah bener-bener nyakrek kitu aya teh. Komo deui si bumbu belacan na mah alay, sia bener-bener loko pisan komo deui make putih siga kieu mah wah bener-bener tambah nikmat. Ejek ba 50 juta kali barudak ieu teh mah badag-badag tuh. Wah seribu badagna ieu udang kok ka digerogotan aing mah kus kami tah huluna oge. Geus puguh si bumbu telur asin mah bener-bener nyeun can ieu mah aing mah ka nambah sangus kami oge. Kejer liang singa teu wawaduk.